Ulah kaget Gatotkaca. Kade. Ngahaturkeun haturan sasumpingna satria anu anyar pinanggi. Ditarima ku kaula. Ulah kaget buta. Ulu. Kasar pisan budak teh ieu. Pangapunten pun manden ngahaturkeun semah pangabageus. Woh nyuk Mas Putra ditarima pungawa. Ieu mah alus deui ieu. Cing taros di mana ieu wawalak teh? Nya kabaraman kumaha teh? Saja bina tinggal haturkeun haturan saja tumaros. Dupi anjeun teh nu ti mana? Saha ngaran? Naon maksud? Sumping diserangan ku benu ka kaula. Keden bilih ieu teh kabaraman ieu teh naon? Salira palotot wae tu pupugu. Ya. Kasep. Calik. Ih, sanes ku kitu. Kumaha amanat tuang eyang kapan jelas. Ulah bade kaluar tina remah tamah. Cicing. Anjeun anu kawentar ngaran Gatotkaca teh. Kapinu gawe. Sabalikna aya anjeun saha? Priyoga kaula negerakeun jawaban sakumaha pertanyaan anjeun. Ngaran kaula Bambang Trisnadewa. Saha? Sakali deui. Bambang Trisnadewa. Aya caca nu beureum beungeut. Ya. Kaula pun patih Mangkubumi. Patihna Gusti Ratu Pertiwi di lapisan bumi ka-7. Ulu. Oh iya kasih. Kurang dasar bumi. Trisnadewa. Sakumaha nu kapireng biyeun anjeun teh ti lapisan bumi ka-7. Anjeun patih lapisan bumi ka-7. Kapinu patihna Kangjeng Eyang Ratu. Kapinu coba nyungkeun katerangan ieu murang kali teh saha. Gatotkaca. Bisi anjeun can tingali kaula teh atmajana Kangjeng Rama Suwargi. Bambang Sudaya. Waduh. Dulu itu halo putra Gusti Prabu almarhum Naraka Suraboma. Deuh. Anak mang anu kasep Trisnadewa. Diuk. Ai. Dulu itu dijeblag amuing. Amolu jedrug sinakana juru korsi. Gatotkaca dina masa ngaranku dateng Raden Trisnadewa digibrikeun sarta dijeblag Gatotkaca ngajengkang ka pengkerkatahan ku Perbakesa. Dina sabeting ti kitu Gatotkaca ngarasa kaget nu teh papadana. Memang Gatotkaca teh uninga yen Sutija kagungan putra pameget. Kasono geus ditegrakeun ka deudeuh rasa ka anak pribadi. Naon hidup marga lantaran amarah ngagudag-gudag nafsu anu ngagedur. Gatotkaca. Geus teu kudu nanyakeun deui ka kaula naon rupa persoalan anjeun geus apar. Alasan. Kusaha gugurna Kangjeng Rama? Uluh ieu.
Priyoga hutang pati bayar pati hutang wirang. Den. Cicing. Aduh, mamalana kasep. Samat inung nunganung bapak nung juga. Gara inget-inget jampe paeh ti kiwari. Bakal ngerasa dosa kalau lamun teu bisa mayar hutang nyawa kawak maneh kasa. Salahna bapak kaula. Jeung urang jeung ngalamani. Sengketa jeung urang jeung ngalamani. Jeung anu saturunan. Nah, hadi hukuman ku anjeun. Geuning. Ha. Coba keluar. Keluar. Hutang pati dek para pati hutang wirang doh wirang. Waduh, kasep. Aduh lo. Panuhun alo ulah warang ngagugun nafsu, sabar, tenang, ulah getah sarupateun mun bisa mah paparah, mun bisa mah lelempeng kasep sadarkeun ieu murang kali. Dendam geuning ieu. Anu kasep anak mah teh sudi aing dipi anak. Naon maka jeung anu kasep sarupa. Luntur dulur laas balaya leungit panca kaki tangtukeun musuh jeung lawan. Ulah. Hakalar. Raden. Ulah wara nafsu kalayan hidup kena tingali kana alasan anu pasti. Kaula geus teu nanyakeun naon maksud mah deuk nanyakeun alasan. Sarupa sejarah, sarupa kejadian geus kacangkem ku kaula katerangan ti Kangjeng Eyang ti prajutisnan ti Kangjeng Eyang ti pertala. Yakin paehna bapak maotna bapak kaula. Ku ayana kajahatan anjeun. Pipiliwan kana pasoalan antara dulur jeung dulur. Sarunturian jeung lawani. Memang eta bener, tapi na perbah dieu. Upama diukur kejahatan Bapak Anjin, Kakang Sutija. Sagarupa pasoalan geus aya di Kangjeng Rama Ua, nyata di Tuang Eyang, di Jenggalamani. Memang kaula apa? Dina hal ieu tingalina hidup kana eta pasoalan. Hidup kana mukakeun mana pangemutaran luasa. Tuang Eyang di Jenggalamani teu bodoh. Naon sababna? Lapatna Tuang Rama kudu dihukuman ku kaula. Yakin yeung geus mangrupikeun kajahatan anu teu wates wangen. Catot kaca. Montong luas cerita. Hayu urang perang giri gamana toya ka mana? Giri gamana perang sada saring gunung. Toya ka mana perang sada saring segara. Nem pada jiwa rokati permana anak perak tunggarang menak. Aduh, tobat ting kasep. Panuhun kapan sangem emang kumaha eta dawuh Tuang Eyang. Cicing. Sadar Trisna Dewa. Dek dipanang jelema teh ering aing. Dosa keur kaula anak nu geus dewasa teu bisa mangmayarkeun hutang nyawa. Kasep. Mang Rido, Mang Suka bikin gaganti Tuang Rama almarhum Kakang Sutija, Mang Rido dipi bapak ku anjeun. Yuk. Gatot Kaca digibinkeun kadua kalina. Dak dumadak raraina geuneuk lir beusi atah beuleum soca muringas waos kakrok. Raden putra Trisna Dewa geus teu tiasa disadarkeun kalayan ngayakeun tinakan anu kasar. 2 kali ngajeblankeun Gatot Kaca. Ramut Gatot Kaca lir jarak. Waspadu waos cing baru dicak watek pantos Gatot Kaca seliranepun diwangun ku barang teas besi persani mas inten berlian gagala wajah timah lan parung. Kunang Gatot Kaca yang
Uraya ngayuda ari misutan nafsu kagilan. Aduh lo ulah warak kabujeng ku nafsu cicing sanes kitu ieu buntutna ieu cicing Putu Pertiwi teh Ratu Bumi Kasep titisan Sri cicing kurang ajar sia aduh tuh gening Kasep iya anu ditunggu ku kaula coba keluar ka kasa jangan tempat anu lawas sapikeun okol begal pati kaula atmajane Kangjeng Rama almarhum putune Kangjeng Ibu Kangjeng Eyang Ratu Pertiwi 1000 kali mati serdina 1000 kali hidup kurang ajar minta keluar bijil waduh wah bijil sia anu yu sia bedegong wawalek teh sia deuk pipilueun di beureum beungeut di dangor sia ke ku aing anan saderek ampun para lunto barsalasa kaula mah sanes bade pipilueun kana ieu perkawis ieu murang kalih teh dipapagahan ku mangkalayan ku eyangna teu kengeng balas dendam margi kalepatan teh aya di Rama buru kaula sangem nyarengan margi di jalan teh anjeunna sadar sanes bade balas pati tapi bade nyangakeun pamunjungan bade manang Rama ka sarira geus teu kudu loba carita sia nog sapatalangan Rama hiji Rama kabeh ulah dibabantun pun Mang Kasep ini tadi nade ku Mang ditonyok eta cawawalak nu ngawarahna teh si kurang ajar teh keun hiji-hiji we jeung Mang Den cicing tapi Kasep kade ngawarah mangawarah we bageur ulah kalangkungan teuing kade ulah tisradat ucap Putu Pertiwi Ratuning Bumi waspada permana tinggal cu bisi diganyilongkeun ieu jagat uluh lamun gempa hancur atuh bangunan-bangunan jiwa anu bakal korban sanes bae hidup Mang rahayat anu teu maes teu meuleum bakal korban tina akibat kacarobohan jeung tindakan hidup anu pasti warah mawarah we cu cicing coba sarita pusing aing ulu ya eta budak Kasep oh sing horeng dendam teh kitu tanu matak teh oge dilarang sangketa pacogreg komo jeung baraya jeung dedeungeun dikaniaya bapana anakna nu males anakna males dibales deui ku anakna deui pun cengis incuna jol buyutna bau jangawareng gudeg-gudeg kakai siwur dolos pamidangan kasok-kasok reng ka ituna teh aduh Mas Putra ya aki teh ngacawis wae saksian kalau mau ngengkeun wawanen pikeun ngaran nyawa mayar hutang ka sigat kasa Gatot Kaca keluar Kasep in naon deuk kamu lagi memang tadi Mang halangan tadi Mang teu nya tujuan kana tindakan hidup tapi Mang belak-belakan me di karaton Mang ulah kaciwit kulit ke bawah daging ulah dicacanakan ieu urusan atuh Mang dijejek tinggali huntu 2 pungrang sate acana hidup majeng Mang heula tongtor hanya teu bisa pikeun mahan si Gatot Kaca kaula moal dengkeun wawanan kanu sajen sarta nginyeum leungeun kanu sajen calik paman Mang ku bumi sanes Mang mah iseng we sanes Mang bakal ngaharepkeun meunang tapi Mang nawiskeun kaceuceub kalayan geuleuh ka si Gatot Kaca teh pisan hampura oge tepi ka nya kompet daunkeun kalayan wajar Mang negrakeun kabela ka Mas Putra tega pati tega las amit Gatot Kaca wis teu meunang diampunan tanpa pangampura
maju jeung aing patih Gaturasa nah geuning anjeun singkil ampun cuman ampun kurang kumaha kaula negerakeun katerangan dibarengan ku sopan santun ramah tamah tapi anjeun geus teu pangampura disakompet daunkeun kaula kagok borontok kapalang belang laden serangan coba aku sing bakal nada serangan ida yen ayo ya lah paman kamangkun tamah ya mah yang nunggulan julung mah calik masak macak mang ulah kiri lusilan tanpa paingan giri gunung lusi cacing paingan nyata teu sangka laingan ukur beja jurus Gatotkaca bener we ngeusi lamun keuna kanu atah-atah cilaka maju sia What? Coba balas aing Gatotkaca. Tampanan. Coba. Dina nempo gerakan awak maneh memang ya jurus asing katemongna ku kaula. Anu can kaalaman ku kaula. Kaula muji paingan Gatotkaca kawentar jago. Paingan Kangjeng Rama teu mampu nyerepkeun anjeun, tapi kaula trisna dewa. Anu bakal mayar hutang nyawa, aku poe ieu bakal jadi poe pamungkas anjeun. Aku jam ieu bakal jadi poe bungsu, jam bungsu anu pasti. Maju. Wah. Iya. Cukup. Maju. Cukup Gatotkaca. Asing dia jurus. Tampanan. Pengawasannya pun pertewi. Kerasa? Cukup tenggel anjeun. Lain dia anak jago atau tenggel kudu tiis mah. Coba pino. Iya. Gatotkaca. Balas. What? Pun yang pertewi nyehunkan kematian eyang nyata kuat Gatotkaca balas Braja Musti berapa? Braja Musti Brajawi Kalpa
Braja Genta, Braja Lamatan, Braja Wijaya. Tampan. Sawa. Pasti boten kena dipungkir kadar boten kena silar. Mastakana Raden Trisna Dewa paburantak sapisan pengawasanipun. Senyata pan sabraja. Ulu alo nabet asa kalangkungan yo tuman sia aduh alo tada teuing eyangna Pertewi gerawan tu si Mangku Bumi hei Mangku Imah kai dieu aduh Daya nun Raden Putra Gatot kasabat kaniaya pisanun padahal tekenah ki pasihan we atikan kalayan pasihan perah anu saderhana ya lo aduh mang tengenah hati lo palang siang pusing aing udang siang nanakeun ke sawab gue yang Pertewi 1000 kali mati sadina 1000 kali hidup. Coba buktikan. Pasti boten kena dipungkir kadar boten kena disingar. Dina kapidara kalawan bejadna Mastaka Raden Trisna Dewa saharita keneh rapet deui getih kalumpatan. Otak anu busret baset kalumpatan manying deui kana mastakana pangawidawanipun Pertewi Ratuning Bumi. Bumi Pertewi hartina bumi asalawak antel kana taneuh jangiratang lilir mere bangunan ngimpen sare kalinunan ngimpen sare kalinunan bahagia jangiratang katemong gak rasa ulu alu itu alo yo bulan nang dewe sirahna nyalo cek manggelo nyanya hotu 1000 kali mati sadina 1000 kali hidup kesabab dening Kangjeng Eyang Ratu Pertewi percaya ngerayah deui eleh isuk-isuk tengah poe maju teu kuat tengah poe sore maju nyaan budak teh ieu mentalna coba bisa ya pangartinu kali pilih-pilihna teh kitu tangtukeun anjeun sabalikna teangan leuwihna ti Braja Musti naon waduh kasep haling ulu nyaha nyingkas sama ke bumi ampun ting den atuh se aling haling bisa dicabok ku aing haling uluh mangga aya deui leuwihna ti Braja Musti ti Braja Wikapah Pradenta Waringin Sungsang tapak mengalah bajing akhiri Saptapanu sama what maju sia Raden Trisna Dewa rubuh sacara tadi igana jiga nu rempak pararagat namru lir kapukai bunan lir kapas kahujanan ditungtungan ku ngoceak bari nyawa na teu aya ngajolor kantun panusan udang siap
nanakeun katancengan ku Pertiwi udang ditunggu wae da ka mana kaca 1000 kali mati sadina 1000 kali hirup tiap awak antel kang tane nyata Eyang Pertiwi tampanan Gatot Kaca iya Sada Budi. Gatot Kaca emut dateng Purwadaksina. Purwa Wiwitan. Daksina. Daksina wekasan emut kana wejangan aji narantaka. Hasil maguron tingkang Eyang Arya Seta jago muda nemet tiasa dianggo di mana Braja Musti tematih Braja dan tak temempan. Baje ngakiri ponyak itu nemet narantaka tiasa digunakan. Mastaka Raden Trisna Dewa bejad kedua kali. Namun bejad na mastaka telami ngarangkep desa secara biasa getih kalalumpatan kalayan lingkup lita kulit patepung kulit tulang patepung sareng tulang. Namun ajaib pengaribawa narantaka lungse lir kapuk kaibunan. Lir kapas kahujanan taya tangan pangawasa namru pangawasana Raden Trisna Dewa ngarangku dateng sampean Raden Gatot Kaca seja ampun narantaka kudu kitu sia coba temongkeun deui kaajaiban Pertiwi Den naon ieu ki deh udah langkung teuing kasep Pertiwi teh ratu bumi garwa Gusti Kresna titising Dewi Sri kasep ulah lalawora kasauran ulah kasar kadangun ku Dewi Baratewi pusing aing ih puguh we ai kapusing manyakit lamun nempok ka ke ulu itu lompatan itu utuk itu cing wala lenyang utuk itu lita deui lita den awas waduh Raden Sutija ngarangku dateng sampean Raden Gatot Kaca aduh ampun paman ampun paralun tobat salaksa nedahapunten tina kala kumawan tunang sareng tina kalancangan putra kalayan kaula moal bare sakali-kali deui kumawantun kasalira muga weninggalih ngahapunten kalayan kaula saja sumpah sabta kulina jalma sabta 7 kulina sumpah jalma aran manusia 7 paturunan moal bade kumawantun kasalira yes aing moal ngahampura kamang teluk jahat hei kasep ulah kitu cupamali teu sae sanes jalma anu luhung budi tur manusia iman upama teu kersa ngahapunten ka jalma anu parantos ngaku kalepatanana tur minta hampura dosa komo deui ieu pernah putra cu teu sudi aing apunten geus ulah ngaku kolot ka aing